Aduh, Juku teh kemana-mana usah mahal mah garing. Kiraku kudu ngalah turiang lah, turiang we urang ala kersato ieu. Kan we lah aya turiang urang ang we kersato ieu. Duh, kenaon si Aang eta sagala ngalaan turiang. Ang, kenaon maneh ngalaan turiang? Ugu aing teh boga sato nangan Juku garing meni garing. Ah nu geus anu aya we di ala daripada kalaparan. Oh atuh, alaan cing loba. Da urang ge boga sato tuh. Satengah alang jeung urang lah. Dieuna turiangna heuh. Siap lah kurang dipakakeun ieu mah salobana ke maneh pokona mah. Siap. Terus maneh ayeuna rek ka mana atuh? Lain mah bantuan. Nek dia heula nek aya perlu heula. Sok lah ku maneh kabeh alaan nya turiangna nya. Oh atuh, siap. Dasar manusia teh koplak. Hayang hasilna we ari ngaretna mung. Wah balik di ka mana ge gitu. Kemana cina jelema teh korek ngajak ulin tapi tidak gua teh nyamper wae ieu teh arek moal ieu jelema teh ani kesel hilang panas ieu Ya, kenaon di dieu? bukan nungguan si Aang rek ngajak ulin tapi ditungguan teh eueuh wae Naon? Maneh nulungan si Aang. Maneh kulin lain jeung si Aang. heueuh manehna teh ngajak ulin tapi can aya nyamper wae Ulah daek ka si Aang. Si Aang mah jelema ripuh, tukang ngarit. Angon domba. iku kumaha maksudna Heeh, jelema ripuh lah. Amun kulin mah geus saja urang nek kulin mah. araremung teuing panis janji lagi jeung si Aang nek ulina oge manyarek jeung nu lain Tuh, bisa percaya sama tuh. Si Aang mah tuh ngarit di sawah tuh, di tongoh tuh. wakeunya keur ngarit Tuh, bisa percaya sama tempo di sawah. Aya maneh mung kulin jeung urang mah. Waktu di perang aku benar saja si Lopes teh si angker ngarit mana jelema teh da eueuh oh itu geningan dasar koplak jelema teh ya teh kok ngajak ulin ka aing tapi kakak ngarit di dieu Hampura ya. Mau jadi ulin teh da urang boga inguan teu boga parab kumaha mun aya kitu. kumaha sia we heg aing nak balik deui Ieu mah pasti gara-gara si Lopez provokatorna dibejakeun. Jadi we kanyawan goblok.